Sudon teh. Terus kan dulu si mah teh teh. Nya. Ayo bogo kapolwan. Cek. Menang ay bogo mana normal lain deh. Oh ngan di mana orangnya leweng di bedia. Bedia lagi baik. Kau bedia di mana? Ada bedia kena tadi. Dari mana yang mau bedia di pemerintah? Ada yang bedia di alok. Mengenai di pedia pemerintah atau pedia polisi jadi bohak pedia kain mereka negara Rupawi dan ya oknum tanya pak malah pedia nama wakil rakyat kelingan air ke rapat-rapat nama sidang-sidang kelingan dan harare sesuatu mah malah pedia nak benang kayak nama teteh oknum wakil rakyat teteh makanya maling kai jadi hilir tuntunan teh suka teh ngawakilan rakyat era-era rakus pisahnya pak sarakus nama mahung ayeuna mahung pan raja leuweung disebut teh kahakanan ngan ukur sebut tabing sakaya hiji kajadian ayeuna mahung apruk-aprukan ngan leuca dek ngaredok daging mun dihakana ku mahung ge tapi jelema daging di dahar lauk pauk di dahar bubuahan, bubutian daun-daunan diremus malah dia akan meminyak aspal, semen, gila-gila jelema tak rakus-rakus nyetak gitu ingat ini bahula di zaman perjuangannya pak oh di zaman perjuangan akan bahula lebih kapai poso akan belaan negara jeung bangsa para pejuang kurang lebih kalau korban masuhan Ibu Pertiwi supaya anak Incu Rahayu ayeuna karasan nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah menang ngabri kapangguian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh keluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui aya teh silakan tanya Pak alhamdulillah sudah jadi ibadah ade udah biasa ngeling aing mah teh aya ka pamadukaran ngeling nasional teh sampai kau aku maneh lamun buanana lamun putusna buanana mama le semula ada kapungkur saya ku abdi ku anak anjing mohon mat oh anak anjing ada di tawane ya aku semua haturan lagu sepuh tawana syukur sareng saha di juragan anak ka dieu aswata mah seorang tuang putra anak ka dieu alhamdulillah iya gua kaget semua ayeuna aswata mah tenang ngamuri ngahaturkeun semak aturan rawuh nuhun kita tuang putra aswata madya bobot nuhuna manawi teh Arjuna Satrabahu Arjuna Satrabahu kayak pikir saya rehon tenang jejak Pak pun
bucik hayam teh cu hayam gimana perlu dijual cabut satu atuh nah kacem antam tawari mau kenal tak bertahan gitu ini seneng duren kan duren beki pot atuh beser abdi hoyong dulu para gaka jadi dijual ada juga diheuheuh kere ngahaturkeun semua katuran rawuh apa kene kataula Prabu Sobali teh itu Citra Yuda suhun satu kali ayah hibar boleh pot lagi alhamdulillah ya ujian syuting waduh itu baju urun kobaran mau bujurna dicana muncul didurukan itu ya semua haturan lawu siapa juga ayah hibar pula benar hanya omongan itu ayah kena pribun jadi pada dipasihkan ini udah ngomong kayak gini kata jemaah ulah asup kami bahaya runtuh kayak imah sabrinya nih aku dan mau sakit butos kekayaan tuh aku main cuma nyuguhan anak imah betul modal ya ibarat tadinya apa ibar ya ini suguhan ganyo bawa seneng kamu beri atap nggak haturkan semakaturan rawuh nun nuhun nggak haturkan semakaturan rawuh jadi syukur di abdi teh kemana sih tadi biasa sigaret teh kulan tos dia nama tos muka bengkel karena jualan bensin 2 tak syukur doi kudu naik usaha tapi pisang saudara teuing ieu teh aya pikir salena omi teh nun amui ujang cing aya naon teh jarang aya nu baringgem bae sareng bae 400 leupeut bade antong kita ngaliweukeun hina teuing tong cara teh di ditu mah anggur lu anggur teh di pusieun teh ieu aswatama tolong saware di luar syukur mah kula kieu saperkara mah hayang kami hadir teh kadua perkarana nya kitu teh bisita apa di negara asing teh leuwih riweuh nu mata pasang atuh di dieu TV boga teh lumayan dengan informasi wah
kapungkur oke aya rumah siaran TV itu berwarna di Bali itu mau gua ayah gening di tukang ngejualan TV teh ngaciri TV teh kurang teh jika iya sana ngejualan gening akad dari baduana ish kau cekcok lah hayang sabaraha mana diberi duit bayar gawe mah tulungan mah kudu kumaha da sirik semarti geus kasawar dukun je bener baru karena bapak ini kuncen aja kemarin dia neguh Jerman yang Spanyol salah cek minta tulungan cok ia teh kehidupan masyarakat negara keuraipan sarana kumaha cara jeung katantuanana eta mah lamun sasajen sajade naon anu kudu nyadiakeun lamun menyan naon da mawa ieu menyan Arab oge apel Arab apel jin bisa aya warung milik kana teuing bisa aya madat aya apa aja madat naon angin nu keluar tina bujur teh madat medut atuh teu tulungan mah wayahna ulah dari tulungan cok cenah mah kudu diruat ku semua aduh ayangan ujang hidangkan jaring ngimpi-ngimpi asal jisi ngawi biasa ngocor teu-teu eta silakan kami bodoh barelo teh aya kanyaho hirup teu bodoh-bodoh acan jisi ngawi para lumanuan disuhurkeun hapunten disejak panuhun ulah jadi perlu da puguh jisi ngawi teh terang kedah kumaha carana sakalayan soleh sahlim kau tipu kau bangun sarwakeun kajangan papanawa jeung kapurawa ulah nekek topi aja di jelema ulah diwilah-wilahkan maneh teh di negara aslina berangkat baheula memeh bunga negara teh memeh bunga negara amarta panawa teh di mana ada keluarga aslina tina eta karibuhan teh ayeuna naretela da puguh BBM naik ka tiap-tiap negara oge naik wah leuwih rusak leuwih parah di negara aslina mah udara remo kacau malahan tindakan anu anarkis anu temahna jadi pak tuding-tuding ieu salah itu salah patuduh-tuduh oh solusi nggak bisa jam tulungan di mana tetap kusir ilmu nak anu bisa mudah kendecai semar anu nyaho unga paranormal tetap itu nanti ahli biografi kita lupakan ya naon namun dia mau bapak bisa ngocorkeun cai hebat tuh kalau batu pabijir kayaknya main-mainan deh tutungkusan deh olahan pan batu roga nyarita buru tengah semua lain porai kadut ilmu tuluman kayaknya ai dewe bisa di mana lah nah jauh ye setek jer
Wah, lamun sasajen naon? Minta sasajen coba. Sapi genep mah. Naon saya nipu? Minta ayam kempreng. Tong kali teuing ayam naon pot? Ayam bodas. Oh, bisa ayam itu ayam bodas teh naon? Itu gede-gede. Lain kalau tu gede-gede bae. Jep, terang yang perlu kumaha di si abdi teh, bujeng ingatkan jaring teh ngimpi-ngimpi acan terang, laras kipa terang teh. Kedah kumaha carana, dasarna ahlina. Laras kan kumpapa mana teh tiasa naon-naon pan miwarang teh kudu ka ahlina cenah. Upami miwarang sanes ka ahlina tunggu karusakadana kalagu kirusak teh. Iya. Panjeur kami teh di negara aslinya para ahli. Iya. Aya Joko Bodo, Mama Roren, saya tahu piwarang. Saya pun bapak mana tiasa ngabor, kalau tiasa ngabor bapak Inul. Itu bulan, mat, bulan, cing, tulungan aja pak tulungan. Sumuhun kedah naon anu dilaksanakan ku jisim abdi, kedah kumaha carana terang pisan leres ieu mah. Nggak nepi ka kitu teh jelema. Perdit saya teh, pokoknya mun jadi jelema beungan. Cacak di masyarakat nepi ka korek saya teh. Iya, iya mah lain moal polos moal. Ayah, hayang sabaraha? Cepot, nomor rekening tuliskeun. Rekening listrik. Dikirimkeun ke itu teh aslinya. Kirimkeun ke dasar. Si cepot kitu pibeunghar ieu teh. Ai ini ngamo ka Java tuh. Ih, Java ti mana ari ayeuna anu kitu. Terang nu. Wah, nabar. Aing boga imah realistik. Dibikeun hiji. Sap asa kosorkeun. Tapi imah di tengah laut. Nah, jangan ngejawab dari teh jawab kita. Iya pancuran talaga alun teh ayeuna geus meunang. Kulantaran talaga nasaat kira caina teh waca. Cing. Lamun kudu diruat ku dalam saha? Iya, pokoknya jangan dalam bisa keluar. Tuh, terang pisan di sini tipe. Singsieunan kayaknya jual sama singsieunan kabeuna. Singsieunan. Keluarkeun si mah teh nya. Temongkeun bandara jadi teh. Mungkin aman asa. Punten mah. Sok. Umar. Ulah. Ieu mah satengah maksa ya ulah. Dek dikosorkeun eta silap saya talagaru. Apa bawa? Ih, nah hasim kuring anu menang kitu da terang. Dek dikosorkeun. Ajana. Matak cek aing oge ulah nempo amokna matak mah. Ulah mancing teh. Da moal pati-pati paranormal kada nuduhkeun ka maneh lamun maneh teh nyaho. Jisim abdi teh terang naon ayo. Ya. Ali. Baik geus kana fisik mah aling ah. Kumaha geus ieu haling api-api deui teh. Jangan naik kapunan langsung. Allah nyingkat teh ka mana sedek? Tapi yo daya api anak berat.
bisa Bapak apa kamu anaknya yakin Bapak balik jauh yakin kumaha paranormal dengan bicara baik Jerman bicara homukul tenang ya Allah makanya yakin kacama lain yang sama saya bisa membukakan atau memudahkan data saya malah kita mungkin dari kahlina pun Bapak jadinya akibat percaya dengan karena itu tong diarui teuing kalau gitu ya iya percaya teuing kalau gitu tahayu aja teh nah percaya karena diri sorangan yang ku Allah digelarkan kalam punya teh disebut manusia malah disebut nabi mulia manusia teh diancikan akal pikiran budi pamilik rasa jeung perasaan pakai atuh tapi kapal roeki hati deh tanamkeun dina diri teh kamuliaan teh eta teh manfaatkeun eta teh kana deui Allah kanya Allah ulah kasih Allah anu ngacip dina diri urang buat para roek batinnya gitu talkinan kayaknya iya tah ini cuci lewat mata talkinan jangan aja remaja sudah kadang-kadang lupae hatena pae dina agamana saha lupae dina agama teh saha syukur teu dituduhkeun ka sia ka si be syukur malah sering kapun bapak bisa rumping teh kurang mau cai aqua mau menyancing jeung bapak semua abdi teh dina zaman kiwari teh hirup teh nepi ka poekeun teuing bari tengah poe ngomong kitu na teh bari ngopi hujaneun hartina teh batinna beureun keur poe hartina pae kae tah anu kudu takinan nu kitu ame manfaat numawi hapun teh jadi sing abdi bade ngawartos saja karena batin ada poe kieu. Dasarna saurang atuh tenaga ahli di negara aslina teh. Korehan atuh. Upami salira ayeuna maksa kapun bapak komo bari jeung kana prinsip maksud bapak jeung geus eta teh sarua jeung lemongkeun kalemahan pribadi salira. Kalau mau dituntut ke pesin kulit ada bapak abdi itu nggak ada penganiayaan bisa kena hukum bukan? Aing pejabat tidak hukum aing ngaran-ngaran hukum adil teh cek kalau hidup teu penting koneng teh niat teh afiat teh inung teh bapak teh sanad teh keluarga teh mang teh Allah teh sobat-sobat acan salah tuntut. Sana jadi dirinya pejabat. Nah hak kuring salah manusia teh hak asasi manusia teh rek diukur kutung-tung siapa tuh dirinya udah pejabat ada teh kesadaran ini lah teman kurang ajar siap kuring atau dirinya kurang ajar teh kita goblok si cepot si cepot tarik goblok oke dari mata sekolah tapi lamun dirinya goblok anu ngaliwatan dalam pendidikan bari dirinya mah dangiang bapak dirinya teh dangiang panita ongkoh miku ongkoh muka pasantren dijajar sokalima saya beli poek batin teh nu diajarkeun teh naon ieu setiap maca ayat kudu leuwih lemah hate teh lemah di payunan anjeunna di payunan maha kawasa jeung urang mah hirup teh teh kabogaan naon-naon diri sasampeyan awak sasampeyan sadaya di pangkatan oge mau pangkat terus sakedeung di meja teh cokrok deui balik ke rakyat cing atuh ulah ngampas teh ngalu leutik teh bari jeung kuring teh rakyat anu ngajadikeun anjeun udah leutik dalam eueuh aing leutik rek jadi kumaha sudah ini
namun anjir namun rakyat termimpi itu laku wewiku nyarita dulu kaliku sangkat batu di kubu itu kang tipu kok gimana awak cetek naik buka kasahawe dengar naik dengar naik itu saya ada pikat TPC kali urusan aja orang ngajar keluar siap ada fisik di air wani kapaula wani ente sian ente di luar siap di luar siap bela diri kita lupa ini luar siap media menurut komentar bisa boy deh bahkan didinya sampai cing harapan didinya boleh lupa wah ya wah punya dia karena fisik ya cing mun bisa mahulah lebih pada fisik tukang maksa tukang mirusak lebih ke maca ayat-ayat pangeran jadi akhlak anu hade paingannya eta meme salat kudu dikumah eta leungeun sasamet siku suku sasamet tur pantugur oke gini aya kadang-kadang sok dengkul angin batu nya ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah saya beungeuttan leungeun sasamet siku sabelah bisa sabelah oge sak asal teh cabudung soek bau jalan-jalan ke disusu cager gus ajai uling ngapain lah naon gimana kering naon malaikat ya manurah kepaya gede walau upika kaset kieu di jelema lah naon Bapak Kapolres Bapak Kapolres Kapolres Garut juga nih kaset kieu ayo Bapak Kapolnya Lujan tepang nuhun deh mau ada di Yusuf itu atau apa Dede Amung deh ulama syahat kasihnya ngaran kaula upami dipesankan ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta Bambang Yudhoyono Bambang Ludira Suta oh jauh-jauh atuh Bambang Yudhoyono mah bapak urang bapak presiden
wakilnya tepan Pak Usuk kala yuk atau Yusuf kala gimana deh kaulah teh di pasantren kenali sabda mati ulut tapi aku eta mah pagedeng-gedeng sareng pasir buri sakat kakarihnya nya manawi kena sareng ucok si galantar dupi salirasa dupi salirasa pada jengkara kemana sih? Kau lah karena selan pisah manawi umina sampean ngaulah dupi bumi Bapak Semar kali mana ya bumi Bapak Semar oh ada tambah begininya terus tu mati ya macam teh terus apa sih ilmunya baik nanya ke naon gitu badai maksud naon kak saya unik gak bumina Bapak Semar itu oh itu tahu sok bohong ada dimnya ada yang ditanya badai kepangan Bapak Semar lu waduh itu naon abdi gitu kan terus terang terus maut sama Bapak Semar aduh Gusti tiraha abdi gitu kan terus terang Bapak Semar begitu Semar Semar mah ya kene kayak anu teu aya bapakna Bapak Semar bener ayo polisi mau ulah bohong hubungan eksesek dan nilai sokasnya ulah berulah pelit iya oh Semarnya mah ayah duta ayah Bapak Semar oh iya dupi salira apa tadi disangka mungkin sah di Yusuf wagu batu sama kena itu ya mau percayaan pada di Yusuf Makasep atau nya baik dari mau dikumpul syuting karena di syuting itu kadang-kadang boleh patut ayah kalau tongkat abdi nyonya Igun aduh nyonya Igun ya tapi kalau monyang gitu urang mana? Urang dia oh urang dia panggil tetangganya Bapak Semar aneh oh tetangganya Semar aneh tapi abdi teh anakna ulah ieu Cika abdi nomor 2 nomor 3 anu juga bengkel nya kana sayur ayeuna mah sigareng teh dikari ieu nami lagi tos gentol jadi kucok nah oleh sia jauh isi bulu sigareng mah jadi benar domba pengading sok diguriana teh ku beden donat
abdi cepot lah ieu teh mah cepot nuhun abdi cepot sujana ieu pun adi dawala sutisna Dupi kalau muha Kapolsek Kapolsek mana? Kapolsek Cijurupan Kapolsek Cilawu upami ieu Kapolsek Singajaya apa jauhna ieu bade nepangan Semar bade naon aya taroskeun we kula ya terus apa saya muda ini mah kamari we abdi anak naroskeun cikeun Jerman ieu jeung Spanyol kumaha we le nya ai we le teh sia ka Inggris tahu atuh nya Mang cepot abdi hakim parantos netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab wah jaksa ieu tukang mariksa juga percaya hanya kawin di zaman kiwan tukang mariksa dipariksa karunya jadi lawan margina sampean rak-rak di hadapan pula ayah kejadian takut belum beres aja sabi-sabisa kaulah teh nya dikersakkeun sampean bisa damang deui nuhun atuh deh wade nabi teh syariat mah aduh burat nyuhun burat nanggung burat nerima geunana teh seneng jauh raja kosok sami seneng abdi kosok alah abdi teh aya kejadian jeung kararompok teh oh ka bumi muhun kejadian naon ngawi kurang paranormal di aslina kabeh teu mati ai kitu ya paranormal teh meureun eta mah lempar batu sembunyi tangan kulantaran manehna meureun teu mararati tuduhkeun eta pun bapak kasemar kumaha naroskeun ieu di astina teh cenah saja balana tiwa kaayaan riweuh dina sagarupana nya hareun hengkul dengean rakyat-rakyat ngadana remok mahasiswa terus katuruk-turuk cenah cai saat nu kawalungan yamuna anu ngamuara kawalungan tangga tak cenah gara-gara ieu talaga pancuranana mendet sila saeuna teh cenah dipendet aya nu mendet bisa kakocorkeun tapi kudu kita turun ka Semar pancuran talaga arum teh Laden maksa aikun bapak teu ningeun dupi sampean komo abdi teh terang abdi teh terang abdi teh terang ieu teh apaleun kun bapak teu ningeun tah kitu deh maksa kumaksa-maksana eta urang astina ada sumping teh kekeh pun bapak teu ngabalar itu maksa dugi ka pun bapak teh dibanding da eta teu ngeunah mah mana teh sendiri eta oge ku abdi teh dituduhkeun ka itu si teh ka situ mah genut nya antara ka situ cangguang tak itu pula
dalas pun bapak teh meninggal dipaksa dijebrol teh dibanting teu nah atuh kuring anakna bagaimana nya sakuat tenaga tuh abdi teh ngabejaan manehna sing teh ulah ngayakeun tindakan anu anarki ulah nepi kana fisik era sabda musim kuring teh sing teh salawe jeung ngomongkeun kelemahan jebrol abdi teh dibanting teu nah itu ayah akan hidup berdiri sekali banyak diadap tapi tidak hitung pada keterangan orang lamun dicapok batu capok kering dan lebih ada sobar sekali dua kali tiga kali empat kali pasti gemuk lawan kopi mana bele ya dialungkeun jarak di dia ayo nasi papanyen kumaha ayeuna semar kumawi duka kumaha beratna nah atuh sampean jadi kumawi deh di kurungan deh gede kalau masyarakat mau teh nya abdi gaduh kaos kaki anyar dan kayak kadulu ya jadi poloro teh di dieu di mana diame kaulah aya nu gelo mah tulungan bapak mana bisik mahona mawi ayo kadang-kadang jelema teh jeung rahmat pitulung bapak liwat ayo anu papaliwat sagala rupa kejadian di alam dunia lamun ditapakuran mah ieu modal pikeun ibadah teh perkara nu datang nya ngan urangna sok kaporong sok silo nya ayo juga ya naon abong dunya yang segala jadi abong dunya anu teu dipikajaho urang oge romantika kehidupan hampir kecewa kan urang hati urusan dunia benar sakurang-kurang lama ayo begitu teh mah martabat hiji bangsa kan bisa diukur tina budaya mun budaya geus awut-awutan perusak bangsana cara rumping keluarga besar Kapolres Garut bapak-bapak Kapolsek sareng-rengan polwana lain hayang kapolwan nyai dewek laki mau bogo ngan pirak yuk urin dewek kur menang kenu kitu jauh kita nak kalang itu Dirgahayu hari Bayangkara Kabupaten Dua siap
Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, malah memolotov cek sabotase ya. Namun Bapak Daros ngamat Bagi di negara kami hari Bayangkara negara 22 jalan tundui doa kita tadi oh kali-kali kapan kebersamaan teh kemanunggalan teh persatuan teh kudu dikokohkeun kali-kali ayeuna sarombongan ieu geus bersatu perubahan dewe gareng kenek tenang disada kamelantun kitu sinen ngagigi artina teh manunggal jadi lagu disebutnya coba bagus kurang tidur karolot rara sana teh baru kene meureun yang kira geus arincuan teh teh tukang alok mun sebuyut gitu geus garanti bulu geus ngararas dina ayam mina teuing teh isin kepada Ros ka bumi akan hah isin kepada Ros ka bumi kan dinyeureun kepada Ros Padaros heeh eta kukituna euy Bapak Kapolres oge dina dinten Sabtu kamari teh sumping ka itu ka Raja Bango bejana cenah dewe ka itu padahal eta ka itu bukan ka mana kan tuh ka Singajaya heeh maksudna mah kirian kaping kirian ngalamar ya tadi narara kami eling hari Bayangkara anu ke-22 ayeuna mangsana di dieu tadi nama pada Kapolda di wali sumping ka dieu mung rupina tugas dadakan itu ke Jakarta aya tugas ke Jakarta ka Mabes nya coba urang pabarengan we dina waktu ayeuna mah ulah rek pakia-kia ulah rek pagira-girang tampian mun aya naon-naon musyawarah mufakat tenang eta teh budayakeun musyawarah teh budaya ulah sakaligus urang dina batur teh naon main hakim sendiri wonis ulah kapan aya nu wajib kabeh teu angay-angayan ya tak budaya urang mah kitu teh tarajen insya kamalan untik lari jangan sabar syukur suratan deui we ka hatur udin ieu duit teh aya jang manfaatkeun dihanapna teh kan we aloh eta polisi tukang beuleuh malu balik ayo jangan urang aturkeun ampe ngeuna seuri ayo oh iya cina yo tuh cina masih dari donat tuh itu tok assalamualaikum bro itu buka bro Mas Udin ayah polisi lah bapak ayah naon cina nak udah terus lain cina ayah ketitipan surat disaha heuing cina soke macam mana muho cina bener tuh ini teri polisi kembali seri iya ayo dibaca teh Udin eta surat di ieu duitnya lumayan Allahu Akbar abdi beuki persanten Allah teh mah hanya geuning mah welas pas ya Allah nuhun ya Allah udah sujud salat subuh ke 7 rakaat cacat 2 jadi diganjar kamu 7 dibaca sepuluh duitnya 75.000 ngalamun dimana dua pimahi ini jumlah yang sedikit tulis dari tak Allah atur Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pingkeun ulah mihape duit ke polisi ini mung dugi 75.000 jadi ketemuan budut mau ada polisi dinanya aduh ampun dulu kan anjing kadempet
nyebutkeun cingkeun deui. Tapi kan dianggap sesama kalau tah nu matak dina agama teh jeung ilmu itu cilaka ya dina Islam teh tauhid cilaka teu nepi ya matak sagala pake ulah sumogol tamatkeun cing jucung sagara-gara sumogol mah geuning duwi oge kana jadi hitut kana jadi pokok heuh percaya kan tejeng ilmu jadi ya aing nepi ka jadi dordar jeung baraya urang prigadani pakai dordar di baraya ya da aing mah jelema diburuhan karena kita memburu jaba diburuhan ke aing diancam nih di podaran oh gitu bener lamun seturu tumut kami jadi dunungan aing teh digugusieun mungkin teh negara benang gulungan uing jadi tunggu teh tunggu di berapa ujung terakhir di mana dia barat kita kali ini tapi pada lajan bengeng lah tapi kali gotong di mana-mana aing atana pridunungan aing beunang ku pihak nu berwajib negara ya juga deh aing menang amnesti menang panghampura kiratu dan tadi naga aing ngobrol ke bawah yang mabok aing dia kapal syawe gituan sewa wae dia yang kalau lumpuh
3 bulan urang teh can narima gaji can kiriman ka bojo. Kumaha ieu teh? Wajar. Acan. Kan cair. Can cair di dituna cek. Geus cair moal ka mana? Giro tunai. Cenah bejana mah giro. Kira 3 bulan. Dan nu nanti masih akhirnya. Cenah kontan di dituna mah. Jadi moal itu raja urang teh kena bakal jadi raja negara Pringgandani. Mudah-mudahan Doakeun aya kusararea. aya teh pernah kumaha teh dulungan urang ka. Sia moda nya riwayat. Tina paca kaki cenah mah. Teteh bibi, teteh karimi teh dulungan urang teh. Oh. Kakak ganti Allah. Jadi dulungan urang karimi teh bibi kaucok. Saya kaucok anu sok ngiriman sayuran teh. Paman sabraina. Kauce Baru maru teh. saya. Maru Karlo. Karo maru Mau jadi korban politik kurang? Ulah lebih kayaknya siapa ngomong. Kita jempling gitunya. Pacar kita jempling juga. Yuk, kadenge engang-engang aja. Ongkor di dunia dalam rapi. Ongkor tuja di alam rame. Di Bandungan. Gusti numahagu. Di Bandungan di sini. Naon itu mendekati isu yang kilang rame. Jeung nahaina si bayi. Naon nasib kumaha? Meuli radio eta sangkilang weuteuh eta sugan aya nu disada hiji. Mangkilang di Busan keneh meuli HP kabeh teu disada. Sangkilang eta nomorna geus dibagi-bagikeun ka ikut baturan. Kabeh eueuh disada. Ngomong. Geus gareuh meureun kai. Hayang boga TV, aing teh kabeli TV, kieu cape kamari mah tapi eta sorana eueuh wae. Gambarna mah halus. Lain jadi sada anjing. Siana budak. Lain TV radio jadi sada siana budak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, tabrakan. Aduh. Nah, tabrakan. Bu. Nah, tinggal bejaan atau harimanya. Kawasain yung baraya bapak na nung katabrak. Ay. Nung katabrak. Itu. Gusti di rumah sakit mau tapi di jalan. Semawat. Oh, di jalan. Semawat, godok. Ya akhirnya di mana di kuburna Semawat. Oh, Semarang mah jauh. Semawat.
cuma aya kede ketabrakan ya mobil naon sok kurang tangan nu nabrakan ketabrakan itu oh truk aduh nyai pemandinya numpak naon ketabrakan oh mio bina jari jadi air yang ngobrol sembah cengcurikan dapat nasi berenai air cuma terbaik aluran doakan bapak orang kiri tampil umat Islam belum dapat itu aturan jadi tuna yang mau terperukat tabrakan baik jabat mau dari cing sabar cing disamping man Islam nak kena bakal tutulkeun kurang oge doakeun cing ditempatkeun di tempat anu nikmat anjing tapi tu amin gitu bukti parah aduh ampun biji doang syah tinggal wah alah syah paman syah paman junungan urang anu kakasih Arya Purbakesa jeung syah aduh sareng putra Ratu Harini kakasih Raden Gatotkaca ngalut gini aduh sampurasun Raden aduh buru-buru lapor ya pasukan Garuda Ngapakus ayat 30 dah menang menang pasukan pemberontak alhamdulillah anu menyerah menyerahkan diri rupa-rupa kejadiannya dilawan pangrai tarapan kitu akan Assalamualaikum waalaikumsalam tara-tara siapa saja yang salam biasa lagi yolol maksudnya kayak berita luar biasa berita di Angkatan Darat anu dipimpin Juragan Antarja Juragan Bima parantos dijahit dikaput lain dikaput tinggali itu cai ngabuda deui biji deui buda deui ngabuya deui sirah cai kali ramun perut digerusna arima nah bener Juragan Bima teh dirinya itu ada aya beuki ieu beuki jelas sing kira-kira saat nulung kira Juragan Bima pur peluntuh kali itu mula gagah kali itu gak benih pangsat aya paling buat eta imbana anak naima aduh layona ina layon Juragan Bima nya ada bapak oceak yang ngepoi itu tapi ini yang nempok bulu jago Juragan itu kasus siapa setunggalan ayeuna yang sah yang kapilajengna Raden Ribana itu nya proses kapilajeng Juragan Ragana sah ke siapa Rimbana Rimbana teh dulu pada terean digusok tinggal nah pika kawas lalu rokok
pancet dari pancet jalan di bawah kita kurang tahu usah tak lungun nepi kaki Kanada buta dengan cepet-cepet tap sudah belum macul nah itu saya teman itu insya-insya nah gimana teman itu eling kita lagi deui babarengan ini kita mati konyol saya jadi korban politik dari itu deh